tutup. Anjing kirim tutorial. Tutorial naon? Tutorial tidak melakukan apa-apa. Tutorial gabut. Oh, sok ah. Kayak video kan kurang. Mendekeun lah sekali. Sering. Ya. Sabar sih dia. Ayo. Boleh. Yap. Sare ini ya. Jalan deh. Asli kan. Perjuangan apa? Ayo. Ayo. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Anjing gak ada dia. Oh, lupa. Wah. Abang yang besar. Memangnya? Yo. Anjir. Dah. Datangnya apa euy anjir. Anjir, cipika-cipiki euy. Iya we biasa baliknya apa mah we. Pangling euy ente anjir. Asal ada bersihnya geus Bersih dipakai nama euy. Kumaha itu jaga masih di Arab. Ah, anjing. Di Arab ada sepeuh. Anjir. Bayarna ieu barada sok lobanu ieu sok lobanu mana leuwihan geuningan. Sok naon ieu tah naon apa di ditu tah. Ah, aya sih ngomong-ngomong mah. Wah anjing penggerak aduh temanana gitu. Udah mas sebagai teman yang baik, udah inget ke mana ke di Arab, Anjir. kerja WC dah. Eta inget mega urang sakitu nama euy. Nah iya oleh-olehnya yang mana kan apa aja, lalu beda ke Batur. Urang ngumpul di mana? Da Batur mah tadi bere dah, dah urang teh. Ke Anjir. Batur mah karena ragok lah udah makan mana itu sebagai teman yang baik. Khususon ya? Khususon. Anjir, buat libat lagi euy. Kardus euy. Ya, iya mah hitung kayak inget urang we, kabalad urang, soknya. Buka we tuh nya. Sok buka Ah, we. mumpung ente keneh ieu. Sok. Anjing, naon ieu? Baik anjing. Tiara buah suluh. Kan orang mah sebagai teman yang baik kan di mana masih kena make hau atuh. Anjing, tiara mah keluar mah anjing. Sejam-jam naon ge anjing, najis ah jeung maneh anjing. Ya mah. Wah, ieu euy kenaon ge? Yo, kadaweuh. Wah, ada wae atuh. Jomblo juga teh sorangan we. Iya, euy, urang teh keur butuhan we jeung nyeun iman euy. Anu jangan jadi mah jang dagang, kita suka buka kenalan. Aya kenal banget. Ayo antar atuh yuk. Ayo. Oh, Itu. Yuk. Ya. Yuk. Itu ayo. Nah, ini. Pas emang iya.
terek. Aya naon ki? Ah, cenah butuh taneuh. Mang, iya orang teh butuh tanah jeung imah jeung dagang lah. Jeung dagang jeung imah. Coba Sugan aya. butuh tanahna ieu teh. Jangan bangun di mah. Heeh. Aya wae sih. Jeung dagang. Aya tanah mah. Kumaha kira-kira hargana murah mah? Ai sabatana mah lah lumayan udah murah tuh di dia mah sabatana ge. Murah kan atunya? Bisa wae sok. Butuh pisan. Di belah mana entar? Tanah mah aya. Masih kaina ge bisa. Sok atuh mana di belah mana? Ya butuh pisan soalnya. Tanah lieu. Yang buru-buru heuh. Nah, atunya atosan sekedap. Sok. Nah, ya. Tanah mah. Tuh, anjingnya dikeresekan. Anjing, lain tanah sakresek sakitu anjing. Kan cenah teh nyanyakeun tanah. Tanah jangan di ieu mah sahektar atuh sakumaha sabata 2 bata 5 bata atuh bebega atuh tanah nu kieu mah anjing jang naon goblok. Lah, siapa tarawaras anjing? Siapa tarawaras anjing? Pasti taneuh itu kan jualnya. Gitu. Bulan teh terbuka rezeki ieu nya. Kahiji urang balik Jabal heuh. Nah, kedua urang karek menang warisan. Iya. Heeh. Tah urang rencana mah hayang dagangan euy. Model ieu gitu contoh jualan gorengan, tarik pikirin teh jeung ieu jeung konter. Urang asik ngumpulkeun rezeki ieu. Oh, orang kayak tempat surveian mah. Aya serius. Serius Dijamin ya. rame eta mah. Soalnya ieu urang geus hayang usaha di lembur capek di kota wae mah anjing dititahan wae mah. Ayo aya di itu. Heeh, rudet seutik can ge aing karek beres ieu. Can ge beres geus ditahan deui geuningan. Ari Ada kana kita tembur. beda kana gawe di Bandung mah mending kena gawe sorangan. Sorangan. Ayo aya di itu. Serius? Surveian mah asli. Dijamin rame eta mah. Jamin rame, Heuh, asli asli. bakal rame. Rame asli. Kalau lamun kitu urang ayo Ayo. survei iraha Ayo nawe eta. ayeuna. Tapi yakin tuh dijamin rame tempatnya. Yakin rame. Yakin. Ya hayu aya tuh kayak urang paling ayolah persenan ka maneh 10% mah tuh. Ayo siap. Oh iya berat urang ayeuna boga duit 60 juta tah paling ka manehna 250.000. Ayo. Mana gaji 10.000. Kan bisa gitu dibere atuh. Bae ayo nu penting mah aya lapangna. Supaya lah ada ayo yuk aturnya ki. Siap, yuk ngatur ayo. Ya, lu naik. Naik ki. Heeh, Belum sampai tuh. Udah tuh maju. Ya, iya tempatnya. Maknya lapangna kieu tempat bola. Tempat main bola atuh kieu mah. Anu Madelina atuh ki sia masuk tara balik anjing ih. Kena duit tina 60 juta. Mereka menengan 250.000 di dia eksa anu Melina atuh. Atuh di dia paling anu Melina ge kuntilanak. Pocong. Genderowo. Suster ngentot apa ada mana suster ngentot? Apa? Anu lapangna kieu tah. Si tahu siapa tara balik ih neangan ieu tempat teh Rame tuh. kan atuh? Anjing rame di mana anjing? Aduh sia nu aya tuh. Dagang di dieu mah. Tara balik lah. Bisa balik lagi. Oh, nah sia gua. Anjing karena ente. Iya, ke makan talang aing mah. Oh, enggak. Jika teman-teman kau aing dah gua. Sok atuh. Anjing Aisyah goblok.